Kue nu paranjang. Kan kue Armstrong ngaranna teh. Anu kruk Nah, gitu. sebutnya Semprong. di mana bumi dibijak, di situ langit dijunjung. Jadi mana teh teu leutik geus ngaloco. Yang geus. Mohon lamun urang ngerok geuninnya sok jajetnya. Saya ngalengkah namanya teh kan jajetnya. Nya, jadi jipen. Jingjet goblok. Jadi jipen. Jalan-jalan rauh. Jadi kumaha urang teh aktivitas teh kumaha urang teh aktivitas teh. Neangan duit tuh ya. Oh, nya benar sih. Nah, nganaon deui tuh. Udah dunya atuh pan ieu mah. Alam dunya atuh ieu mah. Anu saya nama da alam dunya nya. Nya alam dunya. Sementawis kan alam dunya mah. Sementawis. Anu anu salamin naon? Alam akhirat. Oh, salamin mah. Langgeng. Ari Ari geus dewasa mah kedak ieu ngobrol da. Oh, ada serius gitu mana sejauh gitu ka sabaraha puluh tahun ka hareup urang teh asa jadi bapak-bapak. Da emang kudu kitu ai jadi bapak-bapak mah. Nya sih katang. Kan kena teh digugur jeung ditiru kan. Kudu bijak mun ngobrol teh. Keun kalakuan mah kumangke lah. Kalau ari pakuat pake itu bijak teh naon sih teh bijak teh? Bijak teh paribasa. Naon paribasa teh siga kumaha cik kan. Di mana bumi dibijak, di situ langit dijunjung. Kantos meureun ngadangun ka ritu. Keur SD ge da sok diajarkeun. Jadi saya asa ngeunah ieu kopi teh nya. Aslina. Ari kopi teh nyata baheula teh sejarah kopi teh cenah teh mana pernah ngadenge teh baheula Kumaha cenah? Kopi anu dipuput mana apal teh? Puput Nopel. Lain kopi anu diasupkeun kana awi terus diloco. Diloco. Memang istilahnya diloco. Diloco karena teh istilahnya diloco. Jadi loco teh lain lamun sanyaha urang memang istilah aya ti baheula. Loko meureun bahasa Inggris meureun nya. Loco. Loko. Diloco. Oh, diloco. Mana apal teh balas lamun ngelemlang lamun nyeunang layangan lemna tina naon maneh. Ngalaman teh mana nyeunang layangan. Nya ngalaman. Tina naon coba. Urang mah tinu ieu Alteco. Atuh eta mah ka dieu. Urang mah make nu kitu urang mah. Da budak komplek urang mah. Disagana Anjing. Bener urang mah budak komplek ngan pada hareupna we sawah. Iba. Lain kan Alteco mah produk ayeuna maksudnya baheula. Oh, Urang kan cicing di lembur. Tah baheula mah urang mah nyeunang layangan teh eta make remeh. Anjing guru sia eta mah. Hah? Guru maneh? Guru pantomim atuh teh mah. Si goblok. Aremeh bejakeun. Make sangu. Jadi sangu ieu nyeun awi nya, awi sakieu lah nya. Jeung deungeuna. Entu, atuh goblok eta mah botram. Awi nya, tah awi teh engke urang make rorojok tah. Rorojok teh rada pas kana awi. Tah si sangu teh diasupkeun terus diloco ngaranna teh kitu-kitu teh diloco ngaranna teh. Tah teh si remeh teh kan hancur. Ditapelkeun kana teh kana kertas teh jadi dilem teh ku eta nyeunang layan teh baheula teh mata sejarah teh diloco. Tah urang ketika lampas urang geus gede geuning artina loco nu sesungguhna teh eta geuning gitunya. Kayak sebenarnya teh naon secara harfiah teh loco teh naon sebenarnya teh negatif atau henteu sebenarnya teh. Urang teu apa, urang kan baheula mah keur leutik nu disebut ngaloco teh nya eta, nyeun lem tina remeh make awi. Urang mah ngarujak nu kitu mah. Ngarujak. Di mana ge ngaloco? Tapi di urang mah lain ngaloco ngaranna. Naon? Da leuwih adab urang mah. Naon ngaranna? Ojok-ojok. Diojok-ojok. Diojok-ojok. Nah, bet lebih masalah adab mah kan masalah mindset anjing masalah dogma. Da baheula mah urang ngomong loco eueuh nu nyarekan. Urang mah dicarekan loco mah. Tahun urang keur leutik berarti urang kan lahir sekitar tahun sakitu lah nya. Urang lamun keur aya Denles keneh maneh mah. Aya Denles keneh. Malah mah harita aya keneh Columbus urang harita. Aya Columbus di Amerika. Aya usap teh Columbus adi mah. Tah, urang baheula ngomong misalkan kolot teh di ka mana, jang rek ka mana, ieu rek ngaloco keur layangan gitu. Kolot teh geus apaleun teu naon. Di era nyaun ulin jeung Columbus maneh. Apaleun. Kan si Columbus teh baheula sakurek jeung urang. Nyahuan bahasa Sunda. Nyahuan atuh da Columbus teh kan aslina mah urang Garut tah. Oh nya? Aslina mah urang Garut. Cuman mana teh kan baheula. Di mana ya Bang Bayang? Di Bang Bayang. Kalau kapan belah itu bumbulang saya teh. Kan mana teh keur leutik teh sok ngalang layangan papalidan mana teh. Nepi ka Amerika Bang Blas gara-gara papalidan. Oh, nemu benua Amerika teh kitu sajarahna teh. Itu sejarah si Columbus teh. Jadi gara-gara papalidan teu pira sebenarnya. Jadi kaulinan baheula keur leutik geuningannya. Kitu dina walungan ngagoler kitu set palit gitu. Siga gitu. Si Columbus teh. Si Columbus teh nepi ka Amerika, nepi menemukan benua
Ngaku-ngaku we sia teh nya. Ngaku-ngaku ada sabarana makan tambah teori lah eta. Teori sih eta Teori eta sabarana mah sarua jiga jelema nu ti heula ka bulan geuningan. Heeh, si Armstrong. Armstrong. Lah si Armstrong. Padahal di urang mah geus aya kan baheula. Lamun lebaran geuningan kue nu paranjang. Heeh. Kan kue Armstrong ngaranna teh. Heeh. Anu kruk gitu. Mun sebutnya Semprong tah. Urang keur mikir lah. Ai budak komplek mah sok dahareun tradisional sok iya. Oh. Tapi ari modal mah ditampian pan budak komplek ge. Nya sarua wae. Saya gitu. Sarua wae. Aya nyesep enak kana naon? Ieu tah. Semit Sanes mah kana lamai. Da hese lamun kana irung geura cobaan sok. nya batuk sih bisa sih tapi batuk. Ah hese we anggar. Enggak hese. Nya jadi teu bisa anggar kana lamai nya. Heeh. Da abi mah teu naros rokona naon kan? Abi mah ari nyesep kana naon gitu. Kan ari jelema nu geus gering atawa tanpa daksa makan geus teu bisa nyesep gitu. Balik deui tah kana kaulinan keur leutik tah. Mane baheula keur leutik kan lamun urang boga pengalaman ngaloco tah. Nyen lem tina layangan. Heeh. Kada ya bisa salah persepsi. Selain salah persepsi mah bener baheula urang ngadengena eta istilah teh ngaloco. Jadi mana teh leutik geus ngaloco. Nya geus. Tapi kan ngaloco lem. Urang sanggeus urang pindah ka kota naon ngaranna teh? Restribusi naon? Iya naon sih? Alienasi. Kontribusi. Lain distribusi tah. Distribusi. Lain naon sih nya? Transmigrasi. Eta lah pokoknya istilah eta. Pas urang di kota, urang karek apa? Ternyata istilah ngaloco teh eta. Ta urang teu apal mana nu ti heula nya. Mana nu ti heula apakah ngaloco teh nyeun lem eta atawa nu eta teh anu teu pagawean teu sagawayah teh urang kan teu apal. Eta da baheula anu cawokah gitu teh aya kanjut kundang oge kan. Tapi disebut maknya teu meunang nyebut kanjut kundang, da teu bisa diganti. Da memang ngaranna kanjut kundang, Pan. Jika eta ge jiga ngaloco jiga da urang mah karek apal eta ngaloco disebutna. Heeh. Da biasana mah nyebut ngaloco teh tabu. Nya di urang mah baheula kereutik Teu meunang disebutkeun dipraktekkeun meunang. Nyata. Ayeuna mun ku urang geus dipraktekkeun terus disebutkeun kan ngabongkar aib sorangan. Bener teu? Nya bener. Nya jadi nu kitu mah tong disebutkeun. Praktekkeun Bae lamun ieu ulah mun disebutkeun da tabu disebutkeun mah. Kok hareupeun kolot mah nya urang mi bieu ngaloco. Pasti dicarekan. Urang mah pan Tapi lamun tadi geus praktek teu disebutkeun. Nu nyarekan. Tapi kan urang mah teu. Tadi urang ngomong ka maneh. Ieu mah kan ngomongkeun maksudna teh istilah loco nu tabu. Gitu. Urang mah karek apal yen eta teh ternyata anu disebut ku urang ojok-ojok di beda lembur teh ternyata beda oge istilahna. Bila mun maneh pengalaman keleutik anu aya lagu-lagu naon gitu keleutik kan maneh mah lain di Sunda nya. Aya kaulinan naon anu keleutik anu rada Di Riau urang. Di Riau gitu. Di Riau. Lainna di Batam. Pada Riau. Kepulauan Riau. Nyata di daerah mana baheula kaulinan keleutik teh naon gitu tah anu unik tapi aya geus eueuh. Unik ayeuna geus eueuh. Naon nya? Jiga lamun di urang mah embrag daun nya istilahna teh embrag di dieu naon nya? Teu ngerti. Embrag teh nu kitu teh geuning. Nu loncat-loncat Sondah sonlah cenah di dieu mah. Urang mah sondah di urang mah. Oh di dieu sonlah di alungkeun kenteng teh kan, celogat-celogat. Di mana ge aya eta? Aya, tapi embrag disebutna. Lain kan maneh mah di Subang nya. Maneh teh orang Subang asli teh kan. Maneh kan baheula keur leutik sok mudi ka Subang berarti. Mosok. Tah lamun di Subang ulina naon? Karena di Subang urang ningali di lingkungan maneh mah lobana Jawa kan. Campur Heeh. Tetapi kulturna kultur Jawa sebenarnya. Jawanya, kultur Jawa. Kultur Jawa lain kultur Sunda tadi. Kaulinana naon tadi lamun keur leutik di dieu? Nya sarua gatrik. Oh, gatrik. Sonlah. Terus nya olang layangan ngurak nu itu sarua. Oh, sarua. Berarti di era zaman harita mah meureunnya di mamana aya lamun daerahna sarua misalkan aya sawah, aya kebon pasti kaulinana mirip-mirip lah nya. Nya. Kecuali lamun misalkan yang Batam jauhnya karena Batam kan kulturna laut kan. Laut. Pasti meureunna kulturna leuwih deukeut kana ngojay begitu nya. Nyeun parahu. Tah keur urang pindah ka Batam nyeun parahu. Bisa mana nyeun parahu? Nya bisa. Parahu nu dipake ieu maksudna parahu nyaan. Tapi parahu nyaan. Jadi neangan naon sih? Kai gitunya jeung babaturan teh di terus aya nu baturan urang da si eta memang lahiran dinya jadi paham gitu nyieunna teh. Ngumpulkeun tali di nu selah-selahna teh make ieu. Make karung goni anu urut bawang teh geuningan.
Wah, ini geus eueuhnya goninya. Goni ta make goni di sela-sela teh. Jadi di entep heula si kaina teh entep. Bentukna teh jiga parahu kitu, anu oval gitu henteu. Kotak we da meh babari pan. Jiga rakit berarti. Nyeun kotak we kitu kotak jiga kardus. Jiga kardus. Jiga kardus gitu. Oh, berarti ngepas sorangan we. Oh, sorangan-sorangan. Da lamun nyeun gede mah bahan eueuh. Oh, gitu. Terus papalidan mana teh? Dan berhasil nya maksudna teh ngambang gitu. Di laut tapi teh. Di laut. Panggih teh harita pas papalidan jeung si Columbus. Henteu. Mana mah kan Denles, zaman Denles. Oh, zaman Denles mah. Urang mah henteu, urang mah kabeh dieu. Mana mah zaman Hitlernya. Hitler urang mah. Hitler. Nya. Ka toh yana ku urang. Soalnya tina lamun tina segi beungeut kan mana mah aya kumis-kumis anu teu pararuguh tah kan. Hitler. Hitler. Urang CS-na jeung si Mussolini na justru. Urang mah. Berarti sok menang ulin ka musola berarti nya. Tah disebut Mussolini karena sok baheulana mah DKM. Oh, DKM. Eta teh. Dari urang mah Dewan Kesenian masjid. Manehna teh resep kana kesenian, reueus kana kesenian. Reueus kesenian tapi di masjid. Berarti manehna cicingna ge di masjid berarti. Di masjid. Tara balik ka imam. Ieu naon ngaran teh marbot gitu. Marbot. Marbot. Di urang mah baheula eueuh naon sih ngaran teh? Mussolini. Di urang mah musola bareng ngaranna di urang mah tajug. Tajug kan di urang. Aya eta tajug lini. Babaturan aya. Tajug lini. Aya baturan tajug lini. Ta baturan Mussolini. Sana anjeun ieu nya naon sih? Lalampahanna teh meni lega gitu nya. Lega urang. Meni pendak sareng jalmi-jalmi anu hebat. Nya emang pengalaman jero. Saur sepuh teh mah legok tapak genteng kadek kitu geus. Ai saur sepuh mah film. Mohon. Anu Brahma Kumbara. Brahma Kumbara. Anu harita nyebut pedang mohon. Nya. Abg kapungkur kantos amang main gatrik sareng mantili kapungkur teh. Mohon. Jadi teh mantili teh matak pinter main pedang. Eta teh gara-gara sareng eta mah sareng waktu nuju alit sareng abi main gatrik. Kan main gatrik gitu. Janten ku anjeunna diange dipapaes itunya dipoles janten diange main pedang. Si mantili teh kapungkur. Mohon. Teh anjeunna teh sering gaul sareng lele. Oh, anjeunna teh. Mohon matak nami lagi kan mantili. Tina patil kawitan nanti kan. Jadi putal patil kadituna mantil gitu. Matil kadituna kan. Jadi mantili. Oh, tidinya kawitan teh. Mohon. Mantil karena palebah liang tai jadi mantili. Nara ada tebihnya. Dicaket-caket tuh. Dari urang kumaha pamadegan urang. Nu penting urang kan sapagodos. Nya sih. Gitu. Nya ari ka ulinan baheula mah da geus pasti ayeuna mah loba nu punah pan. Ari punah teh paranti eta sanes ngala maun panah. Oh, panah. Gitu pan ari ayeuna mah benten deui kabudayaanna. Murang kali ayeuna mah geus kana gadget ayeuna mah kan nya. Lamun urang ngerok geuning sok gadgetnya. Saya ngalengkah namanya teh kan gadgetnya. Nya jadi jipen. Jingjet goblok. Jadi jipen. Jalan-jalan au. Tapi salaresna mah permainan tradisional mah henteu leungit da disebut leungit teh wujud jeung bahasana geus eueuh disebut leungit teh. Tapi ari ayeuna masih kene kasebutkeun langlayangan kasebut kene. Terus ayeuna mah aya main sonlah dinu HP. Nya aya dinu main congklak aya dinu HP. Oh iya bener. Ayeuna mah pan. Jadi kasebut kene aya kene. Aya nu eueuh ta. Naon jeung teu bisa dilakukeun ngadu muncang. Ngadu muncang aya kene. Aya dina game. Aya kene. Kumaha ngaduna HP-na dipek-prek kumaha? Lain HP-na nu dipek-prek, pamajikanna nu dipek-prek mah, muncangna dibawa. Dipake bumbu. Nyante dipek-prek. Oh, dipek-prek jeung babaturanna. Aya beneran teh? Aya bener. Tah kabeneran tetangga urang di dieu di Bandung, aya. Aya tetangga urang bapak-bapak umur nya geus iyalah tengah tubuh gitu. Geus mulai senja lah gitu umurna. Naon tah? Manehna ke eta masih ngamumule mekprekan eta. Muncang. Masih aya kaulinan muncang. Masih. Oh. Tapi geus lain kaulinan budak, kaulinan kolot. Kan geus senja manehna. Benten eta. Eta mah rada kana judeng eta mah rada kana judeng. Nya emangnya. Eta mah pakuat paketna jeung Aki Zeus teh anu karena itu mah. Nya tapi masih aya keneh maksudna. Masih aya keneh nu ngamumule. Kan memang jadi ngagesernya nu tangna kaulinan jadi nya kitulah. Jadi hal-hal anu nya beuki aneh lah sabarana. Baheula mah kan urang baheula kaulinannya jiga ngadu. Kaulinan. Terus naon sih baheula teh anu ngadu ieu apal maneh wayang
Wayang apa? Wayang Tapi dah tuh bisa dipakai judi nu kitu mah. nya kaulinan nu karar itu kan maksudnya baheula budak leutik. Tapi kan ayeuna aya oge ta anu jadi judi sagala rupa ge zaman ayeuna mah jadi judi ta. Sadar teu maneh ti tahun ti era-era 80-an ka dieu sagala rupa teh geus mulai jadi judi, ti meuting ngadulang layangan. Bonya. Baheula mah kan eueuh mancing nu judi ta. Eueuh. Baheula mah Ayeuna mah, bahkan aya. urang mah nu sanya urang baheula mah eueuh kultur kolam pemancingan baheula. Eueuh emang eueuh. Ya. Urang karek nyaho ayeuna-ayeuna. Sanya urang mah lamun mancing teh mancing we. Heeh. Misalkan maneh boga balong ya, urang nguseup yeuh di imah urang, nguseup. Heeh. Geus beres nguseup, nyalaukna eta di dinya diduruk gitu. Heeh. Jadi buat ram lah sih kayak gitu. Nya. Nya ayeuna mah dijudikeun. Kabeh enem kan. Nya. Naon kabeh nya bola. Saragala rupa lah. Jadi loba memang anu ngagesernya tina tina fitrahna lah gitu. Tapi jadi ngebuka iya sih lahan usaha. Nya sih ke sebagian jalan. Sebagian orangnya orang soalnya kamari nyaksian. Minggu kamari lah. Aya nya usiana geus kolot lah 30-an. 30-an maranehna teh ngabring kana motor. Ngabring kana motor terus ninggalian we ka luhur, ninggalian layangan pegat diudag ku manehna teh. Baheula mah nu udag-udag layangan kan budak ayeuna mah henteu. Kolot ayeuna mah. Ternyata harga layangan teh lumayan anu badag mah. Ku manehna teh di anu pegat teh nya dikumpulkeun dijual deui dengan harga yang lebih miring. Oh gitu tak? Heeh. Sedahsyat itu ya lang layangan. Ayeuna kitu. Tah didinya tah nu urang merhatikeun mah yen tidinya teh aya non aya jiwa kayak hiji ge nya. Kaulan kitu mindsetna jadi gorengnya. Heeh. Jadi mata wajar lah misalkan di zaman ayeuna loba misalkan kalau tong main nang layangan, tong ngadu muncang, tong main bola, tong naon gitu nya. Karena memang loba kejadian di kolot itu nu kada itu jadi lahan nu kada itu lah lahan jadi. Eta kahijina nu kaduana kan nilai kreativitas tina kaulinan teh jadi eueuh. Mun baheula mah kan kabeh kaulinan budak teh nilai kreativitasna. Pok baheula mah ngadu muncang. Ngadu muncang kan aya kreativitasna naon kreativitasna urang ngalah muncang neangan muncang. Nepi ka digosokkan nepi ka herang. Nya. Eta kan baheula kan lamun ngalang layang. Urang baheula ngalang layang teh nepi ka nyieun sia teh. Rarancangna nyieun apa rarancang? Nya. Rangka. Rangka terus si lang layangan teh kurang teh dicet. Jadi tiap jelema nepi ka boga khas. Oh iya lang layangan si anu. Soalnya gambarna gitu. Ayeuna mah kan eueuh. Nu urang baheula nyieun oge layangan tapi gibeg wae. Gede gitu. Heeh, ngagedeg wae. Kadang-kadang muter gitu rek diapungkeun teh.